Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin ikhwatu iman jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dugi ka ayeuna dinten ka-20 urang sadaya disuguhan dina media ngeunaan berita naon nu kiwari keur karandapan ku wargi-wargi urang nu aya di Palestina. Anu numutkeun data nu kaos ku simkuring mah cenah ayeuna korban meninggal nawe tos langkung ti 7.000. Anu kaseseueuranana angka kematian teh nyaeta marurang kali. Yuswa balita nu etanganna kirangkung kana 2.700. Korban lukana tos bade nembus angka 20.000. Keur urang simkuring nu jauh ti Palestina ngabandungan berita dulur urang keur di aniaya teh ngan saukur bati ngenes ceurik bari teu walakaya ngan saukur bisa ngagorowok we ya, ku cara demo. Tak mudah-mudahan tangtosna aya bentuk bantosan lain ti urang sadaya, minimalna doa ti urang sadaya kang wargi-wargi muslim nu aya di Palestina. Mudah-mudahan aranjeunna sing dipaparin kasabaran ya, keteguhan iman ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala sing nemongkeun nu disebat kemenangan. Salianti kitu panginten bentuk empati ya. Rasa ngarasakeun naon nu karandapan keluarga urang sabab buktosna bangana urang Zionis Yahudi Israel kan sanes saukur Gaza nu dibombardir tapi akses nu mangrupakeun kebutuhan pokok masyarakat Gaza diputus, cai, listrik, internet, kalebet makanan, tapi ka area-area disebut perbatasan diblokade, teu tiasa lebet. Nami ayeuna ya kamari informasi ngeunaan Rafah dibuka kanggo nyintun bantusan perbatasan Mesir sareng Palestina nu dibuka kanggo ngalebetkeun bantosan kanggo warga-warga nu di Palestina. Tapi misal di urang aya penggalangan dana kanggo Palestina nya layak disambut ya.
1.000, 2.000, 10.000 sabaraha wae intina mah tembongkeun bentuk empati urang nulung nu jadi dulur urang. Asana secara pribadi mah kuring simkuring we asa jauhaneun gitu. Kumaha nu ngaran urang Yahudi ngabela keyakinan nu marehna ge sadar salah. Tapi kan nyumbangna teh edel-edel. Non kusim kuring kaos wae Disney ya. Anu film nasok ditarongton ku barudak, tempat pangulian nasok di anjangan ku masyarakat muslim ya. Nu di Singapura, nu di Hong Kong ya. Tanyumang lagi kan sanesa alit $2 juta, 3 triliun can McDonald's, can Burger King, can Starbucks. Urang mah sana can tepi siga maranehanana. Tapi tangtosna urang oge kedah ningalikeun bentuk tadi nu sebat empatiku ngabantos aranjeuna. Risim kuring kamari ka barudak we nya di sakola. Kamari di Tasik aya konser dewa ya, konser musik dewa. Sim kuring naros ka barudak, cung cente nu narongton konser dewa ngararacung teh barudak teh sababara urang nya. Nalika ditaros sabaraha cen teh tiket konser dewa teh 350.000. Eta teh kelas B ya, level tengah ya. Walih anu 700.000 jeung saha anjeun sama ayah ibu. Lamun tiluan wae geus 1.050.000. Heureuy sim kuring era cenah. Lamun ayeuna aya acara penggalangan ke Palestina, mayar konser 350.000 tapi nyumbang ke Palestina ngan 10.000. Teu sabanding ya. Teu sabanding. Maka tingalikeun bentuk empati. Nu hakikatna mah urang nulungan dulur muslim teh keur nulungan diri, keur ngajagaan diri. Santeuna Rasulullah SAW kan ngadugikeun kahiji man nafasaan mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi sing saha jalmi anu ngalepaskeun kesulitan di hiji jalmi mukmin tina rupa kesulitan dunia na maka Allah Rasul mastikeun eta jalma bakal dilepaskeun tina rupa kesulitan kahirupan akhirat jaga. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Sing saha jalmi aya nu ngentengkeun jalma nu keur katimpa ku kasusah, kasedih, gahutang naon wae. Maka ku Allah Subhanahu wa taala eta jalma bakal dientengkeun tina rupa kasusah dunia jeung akhirat. Kalebet wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sing saha jalma anu nutupan aib jalmi muslim maka ku Allah eta jalma bakal ditutupan aibna di dunia sareng di akhirat. Maka Rasul negaskeun wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Jadi pitulung Allah bakal aya di hiji hamba nalika eta hamba nulungan nu jadi dulurna. Urang nulungan wargi muslim nu di Palestina hakikatna urang teh nulungan diri keur ngajagaan diri. Ulah aya ucap pamohalan perang siga Palestina. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala kuasa ngahadirkeun bentuk musibah nu secara batin urang teu mikaresep. Buktosna kamari urang Cianjur joreug we. Ku Allah Subhanahu wa taala bumi nu ditinsakna teh direugkeun sami ribuan nu ngantunkeun. Tah keur ngajagaan diri. Maka ciri jalmi muslim bentuk empati ku Rasul ge disebatkeun masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atupihim kal jasadil wahid. Perbandingan perumpamaan jalma mukmin mah dina bab silih pika cinta jeung sasamana, silih pika nyaah, silih tulung, silih bantu teh lir ibarat awak nu hiji
idashtaka fihi udwun, maka tada'a sairul jasad bil huma was sahar. Mun sakalina aya anggota tubuh nu ngarasakeun kanyeri, maka nu ngarasakeun kanyeri teh lain hiji, lain suku nu ti tajong wungkul, tapi baham nu ngajerit ngarasakeun panas tirisna teu bisa sare. Tak perhitungan jalmi muslim, perbandingan jalmi muslim teh gitu. Jadi kacida lamun misalkan aya dulur muslim ningali fakta kahirupan orang-orang Palestina teu ngarasakeun bentuk kanyeri saeutik-eutik acan. Teu aya bentuk kepedulian ya. Bahasa telah keun ada jauh ieu, keun ada orang Palestina deuk kitu jalmi muslim. Tapi tembongkeun oge nya. Tadi teh anu dimaksud empati. Jauhaneun siga batur mah ya gitu. Tah lamun misalkan batur Israel musuh Islam wani ngablokade umat Islam itu kan, diblokade dugi ka nu disebat bantosan ge sesah atau orang ya kudu aya kasanggupan ya minimal teu konsumsi naon nu disebat produk-produk nu biasa ngadukung Israel. Ulah ngarasa gaya umat Islam masih keneh ngabandaleut itu kan, barang dahar di restoran waralaba milik maranehanana, bapak-bapak nu biasa punten ngaroko nu sementawis itu ya, saham terbesarna milik JP Morgan nu nyata-nyata Yahudi gitu ya. Kedah jantan emutan urang bentuk tapakur anu salajengna tapakur sim kuring tapakur urang sadaya ngeunaan naon nu karandapan umat Islam teh sadunya teh cenah ayeuna jumlahna teh 1/5 penduduk dunia, mun kiwari aya 8 miliar teh hartosna 1,6 miliar teh penduduk teh muslim. Tapi kunaon gitu, ku Israel nu sagede pelok gitu urang tepi ka teu walakaya. Ya, malih-malih itu kan negara nu deukeut jeung Palestina wae dukungan teh teu sepenuh hati. Malih aya kan pemimpin Yordan, pemimpin presiden Yordan, Mesir secara gamblang nyebutkeun lamun zeug misalkan aya eksodus pengungsi ti Palestina muarek ditarima geus ucap muarek narima pengungsi ti Palestina ya, bantosan wae sesah. Maka jang jalma anu biasa naon merhatikeunnya peta geopolitik zaman kiwari mah kan pami eskalasina meluas itu kan, konflik di Timur Tengah wabil khusus di Palestina deui ka anu memprediksi bisa jadi sebenarnya teh bibit buit perang dunia katilu, Amerika geus asup, Turki, Iran, Inggris gitu. Geus pada siap gitu. Tah umat Islam nu di Indonesia sami ya. Ulah nyingalikeun ka teu walakayana, sami kedah siap. Sabab dina Islam ge dituntut nu disebut ribat. Berjaga-jaga. Ulah aranteng teuing gitu. Ku bahasa jauh ieu. Tapi jalmi muslim, ku Rasulullah kan disebatkeun. Ribatu yaumin wa lailah. Pami aya jalmi berjaga-jaga dina kondisi siap jihad sapoe sapeutingna eta leuwih alus tinimbang jalma ngalaksanakeun saum sa bulan campleng oge ngadirikeun disebut qiyamul lail. Aya jaminan ti Allah, aya jaminan ti Rasul jang jalmi nu di istilahkeun ribat berjaga-jaga gitu ya. Ulah anteng teuing gitu. Ulah anteng teuing. Sebab upami ningal dauhan Allah dina Quran surat An-Nur. Allah kan ngajanjian cenah wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah teh ngajanjian ka jalma-jalma nu iman di antara aranjeun, jalma nu beramal soleh. Ya, ku Allah pasti diangkat. Marahna teh jadi pamimpin di muka bumi. Sapertos Allah parantos ngangkat jalma-jalma samemeh aranjeun samemeh maranehanana
wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, sarta ku Allah teh teguhkeun agama anu marana ridho kana eta agama, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, sarta ku Allah baris diganti situasi nu tadina genting pinuh ku kasieun hadirna rasa aman. Allah mah ngajanjian gitu, tapi kunaon faktana janji Allah subhanahu wa ta'ala seolah tetepi ka urang ayeuna nya tangtosna panginten nu kudu introspeksi teh lain musuh tapi urang umat Islamna simkuring intina mah ku Allah can dipandang pantes urang jadi anu istakhlafal ladzi anu jalmi-jalmi anu layastakhlifannahum fil ard nu diangkat jadi pamimpin di muka bumi. Sementawis modal nu kuat teh nyaeta bab iman jeung amal saleh. Iman jeung amal saleh. Sebab pamingukur misalkan naon nu berlaku zaman Rasulullah sallallahu gitu. Umat Islam teh Nabi sareng para sahabat teu seueur secara jumlah mah. Tapi nalika adu sanghareupan jeung musuh Islam, Allah Subhanahu wa taala teu boleh maparin nu disebut kemenangan. Justru aya gangguan karena batin jalma muslim waktu perang Hunain teh ngerasa loba ku hitung-hitungan maka marawai Badar nu saeutik jumlah musuh loba urang menang, perang Ahzab urang saeutik jumlah itu loba urang menang, tayeuna situasi Hunain urang loba itu loba seolah mastikeun ku loba teh menang. Nalika id'ajabatkum kasratukum di Quran surat At-Taubah, nalika ngerasa bangga ku jumlah nu loba, tapi justru sabalikna pamitaya pitulung Allah Rasul sallam ningalikeun bentuk keberanian wawanen anjeuna mimpin umat Islam di waktu sarita tos mundur ya mundur, tapi Rasul sallam ningalikeun kasajatianana sebagai seorang pemimpin umat tuk dugi ka Allah Subhanahu wa taala akhirna maparin kemenangan di perang Hunain. Tapi awalna mah aya salah itu, salah pikir kuloba teh simbol kekuatan sanes, tapi justru nu jadi simbol kekuatan umat Islam anu inti kahiji aya dina iman jeung amal saleh. Tangtosna kadituna bentuk persiapan nu sifatna strategis. Kan cenah anu memprediksi lamun ditakdirkeun perang di Indonesia menganti lupoeun ngukur alutsista gitu kan, alat utama sistem pertahanan aya nu ngukur ngeunaan bab logistikna ya seolah kondisi teu siap. Tapi tadi teh ya aya militansi nu kuduna dijaga sami sapertos urang ge ngabandungan kumaha nu disebat Brigade Al-Qassam jumlah teu loba tapi lantaran marehna mah geus siap gitu, siap syahidna, siap mautna, maka ditinggalkan segala bentuk rupa kanikmatan. Beda jeung urang kafir, nah, da geuningan diajak perang darat mah marmir, loba tentara Israel nu teu siap. Maka Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Quran surat Al-Jumu'ah, tantangan ka jalma-jalma disebut kaum Yahudi nu ngarasa mulia di dunia. Allah nyebatkan kul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Bejakeun ku anjeun Muhammad lamun seugmaseun ka urang Yahudi bejakeun lamun maranehanana urang-urang Yahudi ngarasa ya, mengklaim umaku yen auliyaullah mana sebagai penolong-penolong Allah nu hirupna leuwih mulia tinimbang umat anu sejen, manusia anu sejen siga ayeuna gitu ya. Bengalna teh kitu. Maka ku Allah ditantang, "Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Sok arep-arep kumaranehanana maut lamun sih kumaraneh ngarasa bener. Tapi Allah kan ngabuktoskeun moal kitu. Sebab dawuhan Allah wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Tah tepi ka iraha wae geus nu ngaran urang Yahudi mah moal wani. Moal wanieun ngarap-ngarap nu disebut maut. Naon sebabna bima qaddamat aydihim? Marehna ge sadar
sadar ku kagungan hirup maranehanana, hirup nu teu oleh nyieun karuksakan di muka bumi, sadar sepenuh hati. Mun ditakdirkeun maut jaga ge gitu pinarakaeun. Matak moal ngarap-ngarap lo disebut maut. Ya, wallahu alimun bizzalimin. Sarta Allah Maha uninga kana kajalma-jalma anu zalim. Maka emut nalika Umar bin Khattab anjeuna ngaraos penaklukan Mesir Telami itu sahabat waktu sarita komandan pasukan Amr bin As dipaparin suratku Umar bin Khattab asal lila teuing gitu kan ya ekspansi perluasan dakwah deh maka waktu sarita Umar ngemutan bisi cenah anjeun kulila teh lantaran gudag-gudag naon gudag-gudag kumaranehanana mata tak cenah kaula terek ngirimkeun ka anjeun hiji jalma tapi deuna 1000 waktu sarita Umar bin Khattab nyuntunkeun 4 sahabat di antawisna Zubair bin Awam jadi hiji Zubair hargana 1000 sahabat tah duka urang ayeuna hiji urang teh duka nilai sabaraha jamaah nu Jumat ayeuna teh duka nilai sabaraha ku nyebatkeun nu disebat militansi ya, semangat juang Umar bin Khattab oge nalika naklukkeun Palestina kan tetep nembongkeun teh sikap hirup nu handap asor nalika anjeunna ngalanggungan aya hiji solokan itu kan parit anjeunna lungsur ditungtun ontakna bari tarumpahna digandong dina tak-takna aya jalmi nyebatkeun lamun zeuk cenah ningali jalma kayaan anjeun siga kieu pikumahaeun tapi kan Umar mah langsung ngemutan urang teh baheula teh hina dimuliakeun teh ku Islam ya matak melang lamun misalkan hirup naon ngudag-gudag naon diudag-udag ku maranehanana intina mah Umar mah tetep nanjeurkeun ideologi nu jelas ka umat teh Islamna gitu sabab nalika ngudag-gudag naon nu diudag ku maranehanana tah kasisirana ge contoh peradaban Islam teh anjur teh ku kitu nalika geus ngarasa loba terus jalma geus poho kana disebat jihad. Barakallahu li wa lakum. Nahmadullah Rabbar Rahim nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa taala. Umar tos tingalikeun ya. Kumaha anjeunna nalika naklukkeun Palestina. Diteraskeun oge. Nalika Salahuddin Al-Ayyubi oge sami ya. Maka naon ku anjeunna ditembongkeun tetep we. Ku modal kuat iman jeung amal soleh. Ya, salianti persiapan tadi ya. Alutsista, logistik, rupiah. Tapi nu paling pokok iman jeung amal solehna para sahabat. Maka aya riwayat nalika Salahuddin Al-Ayyubi menang ya, pasukanana keur ngararaji keur sarolat maka kasauran anjeunna min huna ta'tin nasru tasna ku wasilah lampah siga kieu kemenangan teh bakal datang. Tapi nalika ningal pasukan keur sarare masa balikna min huna ta'til hajimah tahsna ku perkara ieu anu nyababkeun elehna urang teh mantak sok emut kasauran Golda Meir teh mantan perdana menteri Israel istri zaman baheula awal kan nyebatkeun ge lamun misalkan ningali umat Islam pinuh dina momen Jumat can jadi sumber kasieun sebab diantawis urang sadaya we sing kuring bapak-bapak ieu hadir ka Jumat ya naon jadi titik panginditan mungkin wae nu era ku tatangga mudah-mudahan sanes atanapi nya tusna saminggu sakalieun mah datang ka masjid teh da dasar nu kuat ya. Maka begitu sup ngalaksanakeun ge nya sahayuna we gitu nu penting leupas kewajiban. Maka upami misalnya ningali umat Islam pinuhna
dina momen salat subuh lir ibarat salat Jumat tah neme didinya ningalikeun nu disebut militansi semangat juangna wargi muslim nganyeta teh hese wallahu a'lam duka sabaraha urang tah nu berjamaah subuh di masjid duka sabaraha urang nu berjamaah subuh di masjid bapak-bapak sadaya da rata-rata masjid subuh mah kosong padahal didinya tadi teh nemongkeun militansi malihan mah Rasul ngabedakeun perilaku jalma munafik teh diantawisna nyaeta ngeunaan bab konsistensi perhatian wabil khusus kana bab salat subuh jeung isya Rasul nyebatkeun asqalus sholati alal munafiqina salatus subhi wal isya salat pang berat-beratna dilakukeun ku jalma munafik nyaeta salat subuh jeung salat isya matak cenarek aya pitulung kumaha ka umat Islam teh wanci subuh jalma karerek kene ya wanci salat asar jalma masih kene sibuk di pangulinan waktu salat isya jalma masih kene sibuk ku tongtonan nonton sinetron rupiah tah leban dieu mah sakali deui lain nyalahkeun musuh tapi justru orang kudu introspeksi Allah mah geus ngajanjian kemenangan tapi tadi teh mungkin wae Allah can mandang pantes urang sadaya nu meraih kemenangan. Sakitu tiasa kapihatur dipungkas ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.